Intinya kacamata mama udahlah. Intinya kacamata mama udahlah. Yang waras dan simpel, yang waras dan simpel, yang waras depan ini belaku kicau, kicau, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania. Kini dina jublek baju berem di poekeun ini rada geblek rek di belum teudaekeun. Kicau, kicau, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania. Duluk dugdag naik motor ke Banjaran, nu buduk di udag-udag kudok torek di podaran. Kicau, kicau, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania. Salawe T25 mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna bisa dang dan teu bisa ngejo. Kicau, kicau, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania, kicau. Jim teh Jim. Siap, kanan kiri ya. Daeng saya tamunya. Sak, cepot dawara langsung. Ku cepot dibimbing kanan kiri gitu, siap. Pesona jilbabmu. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Hop. Asa juga nu gelo situ belah. Naon? Lamun dewe ka kanan, milu ka kanan. Dewe ka kiri, milu ka kiri. Ulah patoja iya sih teh. Naon kitu bieu? De abdi ka kiri, sieun ka kanan. Abdi ka kanan, sieun pinjem duit kah? Pan lieur. OPH komik saset. OPH komik saset. OPH komik saset. OPH komik saset. Ustad rupa-rupa. Diudeng. Iya, tingali perhatikeun. Aya robanya rupana. Aya ustad anu sorbana ka dieu kieu. Ustad Naruto. Ti Iraha Naruto jadi ustad. Jadi Hokage pan kamari. Ini Ustad Maulana di TV ya. Ustad Maulana. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Allah. Itu Jang rotinan ulah-ulah jam 11 lewat jam 8 ada gunung di tengah sawah. Ke Ciberem bawa kue. Duduk termenung mendengarkan ceramah, matanya merem membleh aja. Daing ngaos mah sieur gogoda. Matak disarengan ku wayangan ieu wayang sanes 10 sawengi ngalalakon. Ustad disarengan ku wayang golek. Nah ustad ceramah agama disarengan ku seni. Pan aya istilah dengan ilmu hidup muda, dengan agama terarah, dengan seni indah, dengan cinta bergairah. Tapi sabaliknya aja, tanpa ilmu hidup terdampar, tanpa agama kasasar, tanpa seni kasar, tanpa cinta gemetar gitu. Pan tadigenya orang hargapkeun aosan ayat Quran, aiku kori internasional mah raoseun. Anteng sigana sajam ge betah ja. Kunaon teh ku seni bacaan Al-Qur'an. Ya. Tak ayeuna bapak ibu ngangge tiung aya senina teh eta ibu-ibu. Aya nu ngangge tiung dibelitkeun kana beheung sagala teh eta. Aya nu dibelitkeun kana sirah aya. Ibu nah eta tiung dibulat-belit ngarah nyerni. Aya ngarah pageuh mata lian we ku rapia atuh. Bapak-bapak ngangge kopiah pan aya tempatna teh ja. Kopiah lempeng kieu keur ceramah sambutan. Kopiah naik saalit keur salat ieu teh. Naon sababna? Ieu tarang anggota sujud ulah kahalangan. Geuning Ustad sok aya di pengajian aki-aki bari nyarandena tihang kopiahna ngalalap ka handap. Tah eta mah nundutan. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, jadi sim kuring bade ngadugikeun ceramah agama disarengan ku wayang aya Mang Cepot ieu teh. Cepot teh ka mana aja? Alah, Pak Ustad. Kade kalau meuli maca heula di tukang gitu. Pot. Bulan Pak Ustad Aya di Kapur Baratu ka dieu. Di Pasihan biar ku kagungan maksad es krim. Oh ke Pancep? Pancep itu alhamdulillah Pak Ustad. Kadi atuh naik ka luhur ah. Aya samangka sok emut teh abdi tepan petugas SPPG. SPG naon? Mon MBG. Oh akang teh muka dapur MBG. Muka dapur MBG. Aya gitu. samangkaan teh. Aya samangkaan alhamdulillah ya. Naik ka luhur tadi ah. MBG. MBG. Makan bergizi gratis. Boleh tepuk tangan dong buat semuanya yang hadir. Makan bergizi gratis. Dibuka
aya sanguan, dibuka aya laukan, dibuka aya sayuran, susu jeung buah-buahan. Kadaharan budak sekolah, teu di kampung teu di kota, di TK nepi SMA, makan bergizi gratis. MG, 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 makan bergizi gratis. Kalah nguruskeun MPG bari acer-acerdan geura. Ampun teh. Halo guys, Halo lah Kang. Darara Mang Besti, Amang. kumaha barudak? Well. Aloh aya budak wel euy. Very good, very well. Teboga udud ulah loba bawel. Kumaha barudak? Ari cepot orang Islam, Orang Tasik, Agama. sanes bumi agama. agama Islam. Orang Islam itu nih kalau ketemu nih jamaah nu hadir seueur pot tingali. Bagimu. Lagi mungkin, iya kalau ketemu itu orang Islam itu assalamualaikum, sanes halo guys atuh. Kan anak gaul dong. Oh anak gaul mah halo guys. Iya dong, sawat gitu loh. Masalahnya di dia nu hadir bukan hanya anak-anak. Seueur bapak ibu nini aki. Bisi aya nu teu ngartoseun eta halo guys, well. Sowat teh naon eta? Ari sawat teh entok beheungna panjang. Soang atau eta mah Kang. Soang mah biwir kudu dioperasi. Swing, Suing mah alat musik Sunda ditiup. Suling. suling, Suling mah budak di karungan, tuluy di pentet tebusan disuling ngaranna. Suling eta mah. culik Kang. Culik manu baru uleud dicolok. Cilok. 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 Cilok manu hejo na juru mata. Cileuh eta mah. Orang Islam itu kalau ketemu indah. Dina salam aya doa, doa kasalamatan, doa rahmat, doa barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu hadir sing salamat menang rahmatur barokah. Amin. Salam dulu dong. Siapa? Seur kasepuhan di dia Kang tuh. Alah, alhamdulillah. Aya Pak Camat palih ditu. Aya Pak Camat. Aya. Duh, Pak alhamdulillah. Kapolsek dan Ramil aya guru Pak urang. Kapolsek, guru Aya. urangnya. Pak Nama Kiai Haji Kori. Mukmin mohon. Mohon, alhamdulillah. Assalamualaikum tuh. Assalamualaikum. Nah, urang ngajawab boy. Can beres atuh Kang. Can tamat Wah, atuh pondok bener. teuing rada panjangan panjang. Di dia mah poho Naon? panjang. Ibu-ibuna resep nu panjang. Balikan deui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping teu di calana, Sakap. ka kuping tapi teu kompak. Kumaha bieu pantun? Di samping teu di calana, ka kuping tapi teu kompak. Ai cepot paham teu pantun? Sumuhun nama. Monya pantun di samping teu di calana ka kuping tapi teu kompak. Asa teu nyambung tungtungna. Teu nyambung Gini, kumaha? gini. Kalau pantun gini nih. Di samping teu di calana ka kuping tapi teu sadayana. Nah, gitu. Murwakanti dong. Iya. Ya. Di samping teu di salempa ka kuping tapi teu kompak kakara gitu. Iya betul. Contoh pantun gini nih. Kumaha? Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Cakep. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Wey. Itu pantun atuh. Nyambung ujungna. Mohon. Siga kieu deui Jang. Kumaha? Bukan lautan hanya kolam susu. Cakep. Nini nunutan akinya okelek. Teu nyambung jauh tuh. Jauh. Itu jauh bosan. Susu jeung kelek mah deukut. Kan sajengkal gitu dah. Lain urusan susu jeung kelek, eta pantun ujungna kudu sami. Ya kieu. Lan, Pantun itu kalau ujungnya mau A, kadituna teh kudu A we gitu tah.
Lamun A, W gitu nya. Nya kitu. Lamun I, W gitu. Nah gitu. Mun O, W. Paham ya. Lamun hungkul. W. Mah azah. Azawa. Jang orang pasien pantun dengan musik gerak. Ujungna kudu sami isin. Urang tadi ondang ku pancap tebih-tebih ka dieu nya teu bisa pantun-pantun acana tuh. Oh, siap. Isin atuh. Isin ya. Ujungna kudu sami. Sami A. Ustad mere asal. cangkang eusian ku cepot. Siap. Tong ningali ka handap aya tuh ka dieu ningali tuh ka ditu tuh, ka ditu. Sur jamaah, siap. Serap, kusalin kurang naon tuh. Udah nyeri kena mata teh. Kamana jalan ka Jogja? Ah berarti tungtungna A deui. Berarti A. Heeh. Kamana jalan ka Jogja Mang Cepot? A berarti A. Nya ke karituna A deui. A deui berarti nya. Kamana jalan ka Jogja Mang Cepot? A. Oh Nya, kayak itu na A deui gitu maksudnya. Nya kudu A deui. Oh benar. Kamana jalan ka Jogja A. Mang ke heula, Oh, iya. heula bereskeun heula cangkangna ke eusian ku Cepot. Habis si poho A berarti gitu. Nya tong disebutkeun ku akan jadi kagok. Oh siap. Punten Bapak. Mangga. Kamana jalan ka Jogja Mang Cepot? Kaditu kapalih wetan. Kamana neangan rana Pak Ustad. Kaditu ka pangaosan. Yeay. Wey. Wow. Asoy. Hidup. Jokowi. Daun. Aya Kang naonnya hidup Jokowi sagala deh. Apaan bener eta panduna? Kamana jalan ka Jogja kaditu kapalih wetan. Eusina kumaha? Kamana neangan rana kaditu ka pangaosan. Sanes neangan randa. Kamana jalan ka Jogja kaditu kapalih wetan. Kamana jalan ka surga kaditu ka pangaosan. Ka pangaosan ka surga lain yang randa. Emang aya rana di dia gitu? Oh aya pot. Randa ngora kade. Loba akang. Nah randa ngora. Randa kolot mah hoream ngurus. Kebayang kudu ngomehan. Lain yang randa kade. Naon, Kamana naon? jalan ka Jogja kadieu ka palih wetan. Ta eta. Kamana jalan ka surga kadieu ka pangaosan. Ta eta maksudnya. Tah di ulemna urang ku pancap rek pangaosan sing jadi jalan ka surga sadayana. Amin. Nya. Kudu kieu seutik. Ya kedik ya. Mohon. Ieu teh jalan ka surga rek ngaji. Ya. Lain nguruskeun MBG. Ah gitu. Tadi akan jual naik MBG, naon MBG teh? MBG mah nya teh apa? Nya makan bergizi gratis. Sanes digentosin nama. Naon? MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Bahlil. Makin ganteng aja My Little Bolu Ketan. MBG Mas Bowo Gemoy. Buah apa yang paling manis? Bahlil. Tambah ganteng aja My Little Bolu Ketan. Begitu. Itu barudak balan akang nya arapaleun ya. Naon? Ieu teh Kang, urang teh rek ngaos di dieu teh. Naos. Diulam ku Bapak Encep ngakitan murang kalihna. Apal teu murang kalihna di hitana saha? Cep. Apa eta Bapak Hajat? Oh bapak aja namanya. Bapak Encep Bapak Cep, pira aku bapak Cep di sunatan deui bener nya. atuh buntung. Atuh buntung. Oh karunya we eta ibu hajat lamun buntung mah Ibu Siti. Naon? Tidak ada pegangan hidup lamun buntung makanya. Nah pegangan hidup. Lamun dipegang suka hidup. Daya pamuntangannya. Iya Pancep, Ibu Siti nya di ngondong urang rek pangajian. Bagja. Terus ngakitan murang kalihna. Ya. Nu jenenganana Rafathar Maulidan. Leresnya? Aduh. Apal Dede Rafathar? Dede Rafathar. Mm-mm. Nya ieu teh ieu nya lanceukna Cipung. Beda Lain deui, Rafathar Kang. Raffi Ahmad beda deui. Oh beda deui. Ieu teh nu dihitan teh bade dua kawitna makanya. Dua. Mung jantan nama hiji jadi kayak aya hiji deui nu dihitan. Bapana. Sanes raka bade dihitan ya. Oh nya. Mung nu jantan ngan hiji ayeuna teh. Oh hiji deui tasan. Daca. Ke di sunatan deui, ke wayahna nangap dawai deui. Udah wae deui. Nya DPN rek di ayeuna.
yang dibawa. Bukan, maksudnya ini doakan yang sudah dikhitan, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Yang belum, mudah-mudahan segera mau dikhitan, sing jaranten generasi keturunan anu soleh. Amin. Ai khitan teh naon pot? Khitan teh qot'ul kulfah. Motong kukucup nu hareup nu aya di pameget. Jadi akang punten, gagaduhan pameget kan siga kupluk tadi Yo. keureut. Ngeureut nu kupluk eta teh disebutna di khitan gitu. Jadi lamun lalaki mah, Dikeureut. lamun awewe berarti dicokel. Mana ke heula? Hah? Tong dibahas di dieu eta mah ke. Awewe mah dicokel sok mana wae. Awewe mah diselebeu. Kayak aya deui namina gusaran biasa. Aya tapi awewe ge. Aya di Oh khitan. aya berarti, heeh. Tade Rafathar sudah dikhitan, sudah dikeureut gagaduhanana. Pot. Iya. Ta naon tujuanna murang kali dikhitan? Hiji ieu teh taat kana parentah Allah. Parentah Allah nu diturunkeun ke urang umat Nabi Muhammad ngan ieu parentah lain parentah anyar. Kapungkur tos diturunkeun parentah khitan ka saha? Abul Anbiya iwal Mursalin Khalilullah nu jadi kekasih Allah nyata Nabi Ibrahim alaihis salam. Kapungkur mah sok aya lagu qasidah geuning pot. Ben Ibu-ibu nyanak rebana nya naon? Ben kepret lin. Ben kepret nu mana? Tagojring. Tagoni Heeh. nu mana? Tak deng deng jer, tak deng deng jer, tak deng deng jer kuplak. Nah, syarat tungtungna kitu. Otos tarik teuing. Aneh sanes kitu ah. Aya nu kieu opak-opak, gemblong-gemblong opak-opak, gemblong-gemblong, ranginang, bakakak, bahankeun. Askeun wae. Ini bahankeun. Make dus. Wih, Ibu-ibu ngajalajar dengan qasidah rebana kabungur mah pamit tadi mah kan di pesantren akangnya aya gambus. Kangge keyboard kan modern. Kabungur mah rebana pot. Aya Laguna rebana. teh khitan. Ieu rek ngajelaskeun sejarah khitan jeung hikmah tina khitan. Ngan memeh lagu khitan aya lagu bismillah pembuka sok aya dikenalkeun heula personilna pot. Oh nya aya. Tatanggi abi gitu. mohon. Ngajalajar ibu-ibu teh. Apa laguna teh? Oh dong kumaha? Abdi rombongan kosidati Purbaratu. Nah gitu. Teteo. Abdi rombongan kosidati Purbaratu. Teteo. Iya ibu titin Iya. kabagean nyepeng kecrek. Iya ibu Dini kabageannya katam-tam. Iya ibu Imas kabagean nyekel genjring. Iya ibu Isoh kabageannya ka setrum. Ai akang manya nu terakhir nyekelan setrum. Ye pausan salah mere ditempo aya nu hurung dicabak ngerenyet setrum ka rumah sakit. Batur nabuh ya ke UGD. Ibu-ibu ngajar-ajar. Iya. Lagunya salah satunya khitan. Coba kita buka nih lagu khitan ini untuk membuka apa Yes. isi dari sejarah khitan dan hikmah dari khitan. Kia buat ya. Mbak. Adikku sayang, oh adikku sayang. Shalala, kini masanya Agis dihitan. Agis tukang kamera. Akang, Bulan. kalau Ustadz nyanyi, itu kalau mau ikut ngejawab, bukan gitu jawabannya. Kumaha? Adikku sayang, oh adikku sayang. Panggil yang dihitannya. Derafatar. So. Derafatar. gitu. Oh siap, bisa lah, bisa. Siap. Derafatar. Nah, gitu. Kita gampil lah. Adikku sayang, oh adikku sayang. Derafatar. Kini masanya kau telah dikhitankan. Wow. Bapakku sayang, oh bapakku sayang. Derafatar. Kini mah. Perhatikeun. Naon? Derapatar mah adikku Iya. atau anakku. Lamun bapakku berarti Pak Encep. Bapakku sayang, oh bapakku sayang, Pak Encep gitu. Sok inget di sawah. Nah, ha? Kamari katincak bangkong. Naon? Mageroan cep terus lo. Kajajak bangkong.
Iya Bapak Hajat. Oh Pak Hajat mah. Aduh, hapunten, Siapa? Pak Hajat. Alah, hapunten Pak Hajat, siap. Pak Encep, siap. Iya bos ya pancep teh disarwakeun jeung di sawah ampun. Siap pancep. Mohon, nganu harti terkenal, ka Bangkong terkenal. apa ke Pancep. Gitu maksudnya. Siap ya. Siap. Adikku sayang, oh adikku sayang. Pancep. Ini mah. Engke heula lamun adikku daerah Patar heula. Iya. Lamun bapakku Pak Encep kakar. Ieu mah adikku heula pan. Oh, apa cenah Pancep ngok? Bieu Fokus. apaan obos na Pancep teh? Kudu disebut Pancep gitu. Enggak gini, kalau Ustadz bilang adikku daerah Patar. Dor. Kalau bapakku Pancep. Oh, jadi kumaha pertanyaan. Kumaha pernyataan Ustadz? Oh, siap itu siap. Ya pakai. Ibuku sayang, oh ibuku sayang. Baru nyebut naon dia. Ibu Siti, itu ibu hajat. Oh, Bu Siti-nya. Oh, Bu Siti. Ay akam nih linglung gitu atau segala Lain kuna naon linglung teh Pak Ustad. Naon? Sok tara fokus cepot mah. Gening? Heuh ayeuna penting ieu teu fokus teh biasana lamun cepot nyanyi sok aya nu kurunyung ka hareup. Ari ieu mah eueuh. Mantak rek fokus kumaha? Heeh atuh cepot. Kurunyung ka hareup kumaha? Biasana mah sok aya dipanggil Pak Encep, kurunyung teh kuduna mah. Kurunyung? Kurunyung mere duit ka dieu. Manyeleh ku dangdut atuh. Kayak Ari ka dangdut 20 juta. Cepot nggak boleh manggil begitu. Ulah Kalau cepot manggil Pak Encep suruh nyawer, Ustadz izin. Pak Ustad izin. Izin. Kuda abdi mah butuh atuh. Oh eleh ke pangabutuh aja. Siap dulu ah. Siapa? Fokus. Pokoknya sugan Pancep kadinya. Obos Encep aya. Bapakku sayang, oh bapakku sayang. Pak Siti. Pancep. Siap. Bapakku sayang, oh bapakku sayang. Pancep. Kini masanya kau telah mengkhitankan, menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai amal anbiya yang dikasihi Allah tersebut Khalilullah. Sana ya kene Pancep. Alah. Aya wae Pancep. Tong make joger depan qasidah ieu mah. Nih Mang Cepot. Iya sejarahnya panjang khitan itu. Dari Nabi Ibrahim terus sampai ke kita umat Nabi Muhammad diperintahkan khitan. Pot. Naon hikmahna tina khitan? Hiji urang teh nuturkeun kana parentah Allah. Najan nyeri, najan kudu neteskeun getih lamun parentah Allah laksanakeun wayahna. Di antawis ieu hikmah tina khitan teh hiji ngajarkeun anak pentingna kebersihan diri. Sabab bersih teh ajaran Islam pot. Urang sok ngenal aya keterangan an-nazafatu minal iman. Bersih teh bagian tina iman. Keterangan lain nyaurkeun at-tahuru syatrul iman. Bersih itu adalah sebagian daripada iman. Maka murang kali ieu daerah Patar dibersihan teh rek ngabuktikeun yen daerah Patar iman kana sagala rupa parentah Allah. Yakin Allah pangeran naon nu diparentahkeun ku Allah najan nyeri laksanakeun. Hiji khitan teh ngalaksanakeun parentah Allah. Dua khitan teh rek ngajarkeun anak pentingna kebersihan. Bersih di dia bersih naon? Hiji bersih lahirna. Dua. Sabab pamimurang kali can di khitan pot punten di mana kahampangan moal sampurna bersihan najisna. Ya, cepot kalau kahampangan pipis ya. Ya, pipis. Itu termasuk najis apa tuh? Itu. Najis. Cepot suka ngaji nggak? Ringan, bulan. Suka ngaji nggak? Abdi? Atuh abdi mah ngaji atuh Bosan. Di pesantren? Di Mardasan dulu tuh. Di mana? Di Mardasan di Tasikmalaya. Sanes Mardasan tuh. Mad, Dra, Sah. Hijikeun Marasanda. Madrasah. Eta maksudnya. Diajar fikih teh? Diajar fikih. Kitabna naon?
Kitab ngaguig. Kitabna naon? Safinah Ustaz. Oh, apal Safinah. Safinah mawadah warohmah. Sakinah eta beda deui ah. Oh ya Safinah mawadah warahmah. Eta mah Eta. sakinah beda deui. Sakinah. Ieu mah Safinatun Najah ya. Nya. Dina bab fikih ngaos teu bab toharoh bebersih. Bab toharoh ngaos abdi kapungkur. Cik lamun ngaos usah rek tes. Maon. Pilih bapak iba anu hilap ya. Bapak Iba. Najis sabar hiji. Najis ayat 3 Ustaz. Hiji. Najis mugolado. Ha betul. Dua. 2 najis muhofafah. Tilu. 3 najis muhomamah. Naon? Hiji. Mugolado. Dua. Muhofafah. Tilu. Muhomamah. Ti iraha aya najis mukhomamah aya akang. Apa setiap ayah papah pasti ayah mamah nuturkeun gitu teh. Lain mukhofafah mukhomamah beda deui. Mugolado, mukhofafah mutawasito. Najis besar, najis sedang, najis ringan. Kudu apal teteh mersihanana. Oh nya. Modal kamari teh bosan. Abdi jam 4 sore ke masjid. Ke masjid. Di jalan aya anjing ngaletak suku. Abdi kudu kumaha? Eta mah kalabat mugolado. Kumbah ku cai 7 kali nu hiji dicampur ku naon, Bu? Taneuh apa leuh ibu-ibu ahli ngaos. Wah, teu kudu atuh bosan ribu. Sanes teh kudu kitu aturanana. Ye, apa abdi jam 4 abdi ka sore ka masjid teh. Ka masjid. Heeh, di jalan aya anjing ngaletak suku. Kumbah ku cai 7 kali. Teu kudu bosan. Teu kudu. Tuluykeun teh ka masjid da anjing mah ngaletak suku manehna lain suku abdi. Kariweuri weuh abdi. Ini teh ka masjid. Bari ngaliwat ka anjing teh. Kada anjing 7 kali sia. Kumah. Najis sungut sia teh. Oh, anjing teh lain ngaletak suku akang. Sanes da lamun aya anjing ngaletak suku abdi, diletak deui we suku anjing ku abdi. Kade. Well, gitu. Eta kalebat mugolado. Tah lamun kahampangan eta mutawa. Situ kecuali orok lalaki merenya aya aturanana teh. Aya eta banyak. Tah cep rafatar pami kahampangan ieu. Heug aya nyangkrung najis di dinya can di khitan. Moal sah mah moal najis salatna, maka dibersihan ku khitan ieu pot. Supaya sampurna mersihan najisna kadituna sah dina ngalaksanakeun salatna. Janten pancep urang niatkeun. Oh aya motor pot euy. Woi, Mang. Ngawas heula ka di Vario leuy. Nmax. Olo tim rombongan Vario 160 gitu. Komunitas. Komunitas alus nama alus yang esap hukum. Ya, Mancepot. Teraskeun. Ya. Tadi sampai mana, Bu? Sampai motor tinggal ini. Iki kan tong ebat ke motor lah kayak. Tadi saur Ustad Mang Cepot, ieu khitan teh nyampurnakeun mersihan najis, Pot. Ya. Najis naon? Najis lahir, Pak. Ayeuna daerah fatar tos dibersihan supaya sampurna mersihan najisna. Tapi ternyata aya kokotor anu langkung penting dibersihan di daerah fatar, anu langkung penting dibersihan di diri orang naon? Lain ukur kokotor lahir, Pak, kokotor batin. Kokotor hate, Pot. Hate. Penyakit hate. Penyakit hate liper benernya. Lain liper. Naon? Apal tuh penyakit hate? Penyakit Batin. Oh nya batinnya loba pan aya teh sirik, pidik, jail, kaniaya, iren, palastren, dudupak, rurumpak, ngupat, simuat, butut kasiran, mereke hese, medit, iri dengki. Ah, eta penyakit hate teh. Sirik kabatur. Sirik kabatu penyakit hate. Penyakit bersihan eta penyakit termasuk emosional, dendam eta penyakit hate. Bersihan di diri orang. Bener eta penyakit hate kudu kebersihan. Cepot kantos kudu penyakit hate nu nyangkrung nepi ka ayeuna. Oh dendam. Oh dendam aya keneh? Abdi mah pendendam di baheula bosan. Tah kumaha? Nyeri hate harita basaker ngojek ge abdi. Ngojek. Nya ngojek online abdi. Keur nyenakan ieu orderan harita isuk-isuk teu kuat lapar aya tukang baso nyeri hate ku tukang baso. Nyeri hate kumaha? Nanyakeun ke tukang baso, Mang baso cing teh saporsi sabaraha? Keun bae cenah 15.000. Barang ngodok kana saku abdi da can payu atuh ngojek teh aya 5.000 bosan. 5.000. Cing teh Mang aya 5.000 kumaha tuh? Dieun. Di ladangan. Bari jebras-jebris di ladangan bosan, di ladangan mah di ladangan kan baso na we hungkul. Teu make mangkok, teu make uyah, teu make saos, dicolok.
Ditanyakeun ku abdi Geuning teh. teu make mangkok. Mang sing teh nah teu make mangkok. Yah, 5.000-an mah teu kudu make mangkok. Atau kurang duitna Nyeri akangna. dah teh abdi bekas bosan. Hoream kukumbah meureun tukang Barang baso. pas sore bosan abdi keur mangkal ojek. Hmm. Tukang baso ngaliwat nyamperkeun ka abdi rek ngojek ka abdi. Hmm. Nanyakeun ka abdi teh, "Pot, anterkeun ka imah sabaraha?" Saruakeun jeung harga baso sing teh 15.000. Barang ngodok kana saku meureun geus disetorkeun ka dundunganana duitna teh. Can dibagi manehna mah. Aya 5.000 deui nyangkrung dina ieu teh dina sakuna teh. Heeh, nyelap. Nyelap. Mm-mm. Allah cenah pot aya 5.000 kumaha tuh heukeun bae deukeun cita. Sok naik. Dianterkeun. Dijajabkeun. Apa eta mah alus teu nyimpen dendam, pendaek nganterkeun akangna. Oh, udah can tamat ieu teh. Can tamat. Apa geus dianterkeun? Geus dianterkeun manehna teh pas gek diuk manehna teh rek ketak manehna teh nyakelan. Wah, digas tadi teh berebek. Aya purunan digas. Jika bieu we rombongan motor digas terus. Ari pas mudun kitu geus digas manehna teh. Jojorowokan beri nepakan kana tongong. Cepot ai sia gelo. Make rem sia teh. Wah, 5.000 mah teu nganggo rem jeung teh Pak. Punah. Nyelakakeun batur nu kitu teh Kang. Ulah, teh teh dendam teh penyakit hate, bersihan dina diri urang. Oh, da abdi mah pendendam bosan kamari ge dipaling TV maling deui ye ka tetangga. Namun salah tetangga. Asal punah we nya. Enggak boleh. Nah, ayeuna teh kadang-kadang di diri generasi muda ngaranna anak muda, Pak. Gen Z. Emosina sedang tinggi-tingginya. Genjet Ya. Gen Z. Kadang-kadang ayeuna Gen Z pan katungkulna teh kunaon, Bu? Ku handphone. HP segala-gala teh aya dina HP pan main game, amok saeutik bebeutkeun. Pan game teh geuning game nu perang teh aja. Eta teh menguras emosi. Kadituna teh pan aya sifat dendaman, kasigeung saeutik ku babaturanana tawuran. Komo lamun ayeuna di bawah Naon di bawahna? ayeuna minuman keras. Amit pangaruh. Pengaruh minuman keras, kan Pengaruh bahaya alkohol. amit. Kasigeung saeutik tawuran man gitu. Minuman kerasnya Apal minuman keras? es batu. Sanes es batu, Pot. Minuman keras teh khomer kullu muskirin. Oh. AO, vodka, mensen, KTI, bir, arak, whisky, Wah. brandy, champagne, blun, topi miring, Apalan. ciu, amer, arak betot, kucubung, arbal, arak bali, kawa-kawa, TM, protom, intisari, morfin, ganja, tramadol, kawa-kawa. Apalan. Naon? Pak Ustad apalan. Kunon coba Ustad apal. Jualan. Astagfirullah. Ustad apal. Ustad jualan tewak polisi engke gerah. Ustad apa lain jualan? Benar berarti. Sanes. Kenapa tahu? Supaya bisa menjauhi. Menjauhi. Ya, jangan ada di bawah pengaruh minuman keras. Apalagi sifat Gen Z sekarang, dikit-dikit emosi. Pengaruh HP juga tadi, Pot. Mengapa minuman itu haram? Jawabannya sanes gitu atuh. Atuh kumaha? Kan iya lagu ti Rhoma Irama. Nya. Pertanyaan jawab ku Cepot. Hmm. Alasan kenapa agama melarang minuman keras aya madorot? Mengapa minuman itu haram? Kamu nanya. Bukan kamu nanya, jawabnya gini. Hmm. Karena merusak pikiran. Karena merusak pikiran. Awas, jangan ada yang dikendalikan minuman keras merusak akal pikiran. Kade, Mengapa berzina juga haram? Karena merusak pikiran. Nu kadua beda deui. Ah, Yang merusak pikiran minuman keras. ayo. Nu kadua kenapa zina dilarang? Zina dilarang lain merusak pikiran. Wow, merusak calana. Bukan. Naon? Kenapa zina dilarang? La taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Itu jalan jelek. Kalau suka nikah aja. Nikah Ya. aja. Mengapa berzina juga haram? Jawab ku Cepot. Karena itu cara binatang. So. Karena itu cara binatang.
Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Hari yang mantap. Aduh sedap. Hari yang mantap. Tuluy ko siya tadiuron ko na to. Iya, nah ya gage moal ngadukung da laguna salah atuh. Salah naon. Gini. Lain atuh dah. Na. Oh nah. Mengapa minuman dilarang merusak pikiran? Mengapa zina dilarang? Itu cara binatang. Deres. Na. Oh. Itulah perangkap setan. Kade, setan asup karena nafsu orang cilaka dunia akhirat. Sabaraha kali teh? Naona? Na. Beri nurutan. Bare nurutan. Na. Salapan kali sok. Na. Salapan kali. Salapan harokat. Na. Hitung atuh. Sing jelas hitung. Sok. Na. Naon? Hitung. Inuju. Na. Naon? Menyang hitung make peureup. Nah. Daripada make ieu na. Sanes. Belakukan didengungkan. Ini kalau ngitung itu, ini jarinya buka dong, bukan pakai perep. Lihat. Iya. Nah. Tuh, salapan pas ya teh. Pak Ustad, tidi tuna kieu. Teu bisa dibuka. Tidi tuna kieu. Teu bisa. Cepot lamun leungeun teu bisa kieu ai nyomot sangu kumaha? Tuang kumaha. Kariku dua gitu dah. Atau gitu. Ai ka WC tadi, punten ai ka WC ombeh kumaha tadi? Tara modal. Punten. Kieu aja gini. Teu bisa tuh. Gusti nu agung. Lain kuna naon bosan. Teu bisa dipaksakeun oge. Bisa ketang dipaksakeun asal pancep kana ka dieu. Bos Encep. Ah, modus. Ieu mah modus. Kenal ka Pancep teh geus ngobrol can? Pak Encep teh saya namina pusat. Saya namina ENCEP. Ada artinya tiap hurufnya. apa itu? Enak. Enak dilihat wajahnya. Asik. Oh iya Pancep nah aya. Bapak Waduh. Encep anu bager. Bapak Encep anu bager. Pancep, aduh, Pancep salim ulang. anu bager. Nuhun, Pancep. Bapak Tah. Encep anu bager. Bade naon ka Pancep teh sok tah. Bapak Encep kali apa jauh. Kita menil luasan. Luasan. Ini Alah. teh obos, akang menyamperkeun ka dieu atuh. Pami abi nyamperkeun kadinya cilaka. Nah, 3 berus ka dieu. Pancep hatur Aduh, nuhun. nuhun, Sehat, bade salim lah. Aduh. Bade ngalagu heula abdi. sok ngalagu naon atuh pot. Boleh Kang. Bapak Encep anu bager. Bapak Encep anu Syukur. Oh, aduh, Pancep. Gebro. Pancep. Biasa nama sok hiji-hiji gitu. Ieu mah ngagebro Pancep. Gebro Pancep. Tepuk tangan heula tuh Kang Ewa Bos Encep. CEO Bos Encep teh. Sabaraha ieu pot, waduh. Alah Bos Encep terima kasih. Hatur nuhun. Mudah-mudahan berkah selalunya. Amin. Tepuk tangan sekali di Kang Bos Encep atuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Doakeun pot, eta gagah gitu Bos Encepnya. Gagah gitu perkujab lamun di abdi mah teh. Bos Encep teh perkujab. Perkujab teh naon? Perkumpulan kumis jabrik. Oh, aya organisasi anyar. Hatur ribu nuhun. Ari Bos Encep teh obos naon usahana.
Oh, karena segala rupa. Nu Karena utami nama segala karena rupi, kainnya itu karena nya. kain inti namanya. Mohon Alhamdulillah hatur nuhun, mudah-mudahan berkah selalu Amin, Bos amin. Cep. Sing langkung majeng. Sing langkung majeng, sing langkung berkah. Amin 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 amin. Sing sehat teras Bos Amin, Cepna, panjang yuswana. Kala pot. Yo, Ai nu didoakeun teh Bos Encep hungkul. Bos Cep hungkul lah. Ai keluargana sareng masyarakat mau didoakeun. Hoyong didoakeun. Oyong, Kang. Oh nyawer heula tuh. Tira, ayo ngadoakeun nu mayar sagala. Yo alhamdulillah bahwasanya asa ku bagja Bos Cepnya. Bunga ka dieu pot. Paingan beunghar Bos Cep. Berehan. Berehan luar biasa. Aya nu berehan deui teh salian ti Bos Cep teh. Saha? Pacamat. Nyaahan, dedehan, ulasan, asihan. Eta teh. Nya. Ieu pacamat teh ieu, pot. Lah. Bukan. Ieu pacamat teh dia Purbaratu. Ieu pacamat Purbaratu. teh kolot urang di Purbaratu ieu teh. Sumohon. Sanes kolot urang bosan. Naon? Kolos pacamat. Kolot pacamat. Anu mimpin Purbaratu saha? Pacamat lah. Hah, berarti pacamat teh kolot urang. Kolot pacamat. Kolot urang di Purbaratu. Kolot pacamat. Kumaha ieu teh, Kang? Kalau pacamat kumaha? Urang mah karek 35 mah. Pacamat mah tuh 140. Panjang teh. Itu di Jawa, pacamat teh Jawa Timur, pacamat ya Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah, Pak Kapolsek Jawa Timur, di Jombang. Di Jawa pacamat. Pak Kapolsek ke Alhamdulillah. Jawa, iya alhamdulillah. Ai Jawa mah biasana bedana Sunda jeung Jawa mah A jeung O. Sunda jeung Jawa bedana ajeng O. Sunda Jaka. Di Sunda Jaka ya. Di Sunda Joko. Di Jawa Joko. Di Sunda Jaka. Di Jawa Joko. Di Sunda Camat. Di Jawa Comot gitu. Anger we camat jeung comot sagala. Di Sunda Mangga, di Jawa Monggo. Monggo. Di Sunda Calik, di Jawa Colok. Di Sunda Baal, di Jawa Boor. Anger. Eta lamun dihijikeun bahaya teh. Bahaya kumaha? Lamun cek Sunda, Mangga Calik Baal di Jawa. Monggo Colok Bolham. Hoyong lagu Jawa Pacamat. Apal gitu. Sareng Bapak Kapolsek cenah bade ka dieu teh nya duaan. Lagu Jawa apal? Lagu Jawa apa? Nu mana? Ning setasi. Ka dieu pacamat pot. Bapak Camat. Sareng Pak Kapolsek. ka dieu. Bapak Kapolsek ka dieu. Lah kuat Bapak Camat Tah, anu tah. bageura. Hatur nuhun Bapak Camat. Salim heula pot. Pak Aduh. Kapolsek hatur nuhun. Salim heula. Alah, alhamdulillah Pak Camat. Rawaseun, Seungit. Aduh. Iya Pak Alhamdulillah. Kapolsek nuju ulang tahun Hari Bayangkara ke 80 pot. Alhamdulillah. Ulejang Pak Kapolseknya. Mohon, Polri Selamat ya. Hari Bayangkara Polri. Ke 80. Mohon Pak Camat oke hatur nuhun, ieu berkah selalu. Amin, amin. Sing sehat Pak Camat ka Pak Kapolseknya. Sing sehat, sing berkah ya. Amin. Sing sukses teras Pak Camatnya. Amin. Alhamdulillah. Ieu teh ridho Pak Camat. Ridho pisan. Oh, tamihan deui atuh ridho mah. Atur nuhun. Doakeun. Ya. Mudah-mudahan Purbaratuna sing berkah. Dipimpin ku Pak Camat teh mudah-mudahan langkung maju. Amin. Langkung jaya, pokok namanya langkung naon seungit lah nanjeur pokok nama. Bisi aya pesan-pesan kangge masyarakat Purbaratu bangersnya. Pesan. Mohon beli Mohon. bade nambihan deui mangga atuh. Atos lah Atos. teu Geuning pesan-pesan tiasa deui. bahasa Sunda. Apan pun bojo teh orang Sunda. Pun ohnya, tapi teu katinggal orang Jawa lokatna ge saya. Pun bojo teh Mohon. ternyata Naon? nyata Iya. Kunaon tah? eta teh caket sareng bumina Pak Ustad. Di mana? Pak Ustad mah Cinunuknya. Ayo. Cileunyi. Pun bojo mah orang Pasir Biru, Cibiru. Itu orang Bandung mendingan palingan lancar tuh. Da tepajeng di Jawa. Ohnya. Oh. Dari Jawa tepajang mending di dia. Tapi orang Bandung mah gareuli siapanya? Nu mahawi ge di nikah oge atuh. Oh, luar rawas dia engko. Alhamdulillah. Sumuhun hatur nuhun.
Jadi orang perpaduan orang Jawa sareng orang Sunda itu luar biasa geringannya. Atur nuhun Pak Biasa Camat, cuma Pak Kapolsek, alhamdulillah sekali tepuk tangan Atur kayak Pak nuhun. Camat, Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, Aduh. Pak Camat, Pak Kapolsek nyalira di dia. Padan rami henteu. Nuhun ah. Atur nuhun, mudah-mudahan berkah selalu, sing Amin. sehat, Pak Camat. Ternyata Pak tatanggiannya di Bandung. Kayak amang Tatanggian. Pak Camat tadi itu insyaallah. Kapolsek. Insya Allah amangan kali itu Pak Ya Camat. teraskeun lah pot lanjut dulu. Badai nyuhunkeun beas. Ini silaturahmi teh aya kahayang ini. Luar biasa di rumah. Bapak Ibu orang teraskeun, bios diteraskeun. Jadi pot, ya potnya. Tadi teh khitan teh naon hikmahna? Mersihan anak lahirna tos dibersihan, oge batinna ge dibersihan. Sabab ayeuna leuwih penting tinimbang mersihan lahir, naon? Mersihan batin anak. Mersihan dina jero diri anak, hatena, pemikiranana. Naon sih ai cepot? Naon atuh Kang sok Sadap. Naon? Duit eueuh. Duit naon? Deme ti Pak Camat, ti Padan Rabil, ti Obos, ti Pak Kapolsek, bieu. Apaan ieu? Mana? Oh, di situ. Oh, kamu ketahuan. Nyanak saweran dari diriku. Ngagebros karena saku. Cepot teh dipasihan atuh ku obosnya di dieu ku Pak Encep, ku Pak Camat, Pak Kapolsek ngadon disimpen di dieu diantep. Kumaha mun hiber ka payung Maka jeung hiber da eueuh jangan. Ustad mah karunya diamankeun. Buku teu aman belah dinya. Lanjut dulu. Lanjut heula duitna tah. Iya ceramah penting. Penting kene duit cek sa. Astagfirullah. Walillahilham. Cepot sareng Ustad teh pan sagrup. Satim Namanya satu tim nih, datang bersama, pulang bersama. Uang ini uang bersama. Betul. Dicepot di Ustad sami keneh uih mah dibagikeun. dibagikeun. kamari oge tos bali dinya mah poho. Bae atuh. Al insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia mah tempat salah wajar. Wajar sakali mah. Pausan mah pohona mineng. Teu wajar teh. Kumaha Jang masihkan aja. Masihkeun. Aduh, tapi sebelum dikasih ke cepot nih, ibu-ibu yang di belakang boleh melihat ke depan dulu. Ustaz rek sulapot. Wah sulapna, Ningali. sulap Ieu dong. artos Ya. dilebetkeun karena pesak Ustad berubah jadi naon. Jadi lapur cuy. Bandungan heula atuh Akang. Oh di Tasik, Bandung. Ya tetah nuhun gitu sadayana. Allah teman lagi geringan loba. Renteraskeun heula. Tur nuhun Pak. Hiji khitan teh Hey. ngajarkeun anak kebersihan. Piraku sakieu. Da bieu tengah gepok atuh dari katingali. Oh iya. Tuh, ulu eta. Nyelap. Ulu. Kita nyelap itu. Muka jeung nyelap. Saku Ustad mah jero bener ya euy. Oh, ulu. Yeay. Diselap-selapkeun meureun Beda saku Ustad mah jero. Jero kunaon Kang? Yang wadah berkat. Eta Lanjut. aya kene. Atos Eta ngajenoa. kunci mobil. Nah, sakurangnya euy. Atos sakit. Sakitu. Astagfirullah, paingan kurang Ibu. Naon? Ibu Siti na acan banyak. Hayo we Lanjut dulu. Udah hayo udah kudu iya Pak Ustad di dunya mah dua papasangan. Kidul kaler, kulon wetan, luhur hanap, berang peuting, mah nya pancap sendiri aja. Apa kudu jeung Bu Siti? Kede ieu ceramah heula ya. Siap, Ceramah dulu. siap. Anguran doakeun heula pancepnya. Pancep. Aya doana teh tadi. Aya, Pan. Kumaha doana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Syukurillah. Wa ni'matillah. Biiznillah. Biqudratillah. Tambahillah. Sabarhawelah. Buru-buru atulah. Ibu Siti lah. Please deh. Lah. Lanjut dulu.
Hiji pot, Pohon. khitan teh ngajarkeun anak kebersihan. At-tahur syatrul iman, an-nadzafah minal iman. Ieu anak keur dipondasian ku orang tuana ku iman anu kuat, ku ngajalankeun parentah Allah. Bersih lahir tapi barengan ku bersih batin. Bersih batin termasuk di jerona bersih hatena tina panyakit-panyakit hate, oge bersih akal pemikiranana, al-aqlus salim. Sabab ayeuna teh Bapak Ibu seueur nu bisa mangaruhan karena pemikiran anak akibatina naon. Saur Imam Ghazali pot, hate urang teh ibarat kolam Bu. Hate teh ibarat naon? Kolam hate urang teh bisa bersih atawa kotor gumantung kana cai nu ngalir kana eta kolam. Naon cai nu ngalir kana kolam hate urang nu bisa ngajadikeun hate bersih jeung henteu aya dua, hiji pandangan mata, anu kadua pendengaran telinga. Betul. Makana upami dede rafatar anak-anak orang hayang bersih hatena, hayang sae pemikiranana, omat jaga titingalian anak, omat jaga pendengaran anak. Pan ayeuna teh zaman kiwari mah titingalian teh seueur nya bunya. Kapungkur mah urang hayang hiburan teh Pak, aya radio audio tah. Hayang TV, aya visual. Ayeuna mah pan audio visual aya dina pandangan masing-masing, ngalangkungan naon ieu? Handphone. HP. Ieu bisa berpengaruh karena pemikiran anak, bisa berpengaruh karena kejernihan hati anak. Ya, cepot gaduh HP. Aduh. Kade, nu ditonton kudu dijaga, Nya diawasi ku orang-orang tua. Nah, ngan kade ka ibu-ibu omat. naon? Pan gaduh HP ibu-ibu. Gaduh atuh. Cepot nitip teu dikengingkeun bisa nyimpen HP dina saku dada belah dieu teh kenging. Ibu jangan nyimpen HP di saku dada cek cepot. Bahaya Radiasi. lain. Naon? Bisa sesinya. Ning esesinya? Sabab daerah pegunungan di dieu. Sabaraha ya. Lamun hayang sae sinyal nyimpen HP di mana? Babari dina saku lancingan pamaget di dieu teh. Oh, gede sinyalna. 4G. Ning 4G. Apan di dieu tower leutik. Askauna. Gaduh antena nyalira teh ya. Gaduh antena nyalira zaman. Kade cepot ningali dina HP seueur tayangan, seueur game, seueur nu manfaatnya diangge ku YouTuber, Kang Haji pan terkenal nya, Korea internasional, Wah, eta di YouTube terkenal. seueur dipake media dakwah sae, tapi poma pame ukur diangge hiburan, komo ayeuna anu muka aurat dan lain sebagainya, eta bisa jadi dampak negatif ditingali ku anak-anak urang. Amin. Mudah-mudahan sing disalametkeun tina fitnah zaman. Amin. Pan ayeuna mah barudak teh Bu, ku genggaman HP ieu diri urang teh pan bisa terkenal ka mana-mana laras teu. Dipoto budak asup ka kamar. Ai dipoto teh komo budak istri Pak Haji. Beda jeung urang bapak-bapak. Urang mah bapak-bapak lamun dipoto gayana teh jajalak jereg pot. Ayo Pak siap dipoto 1 2 3. Paling ganti gayana jempol. Ayo ganti gaya Pak 1 2 3. Tapi ibu-ibu dipoto beda jeung bapak-bapak. Ibu-ibu dipoto kumaha gayana? Nyangigir. Bari tahan nafas. Mereka tinggali langsing apa nanjang. Tapi budak awewe umur SMP umur SMA kadang diparoto rupa-rupa gayana. Nu gaya nyangeyeng aya jang. 1 2 3. Kagigir. Hey, Anu gaya love aya. 1 2 3. Anu gaya suku kaluhur sabelah aya. aya. 1 2 3. Ai, Aya nu kitu teh. untung Rupa-rupa teh teh. Nya. Gaya. Loba, Nah, leuheung nu kitu mah meureun nya. Aya, Ngan ieu aya Pak, lebet ka kamar nyalira, tiung budak awewe teh dibuka, ai baju sekwilda. Ai, Allahu Akbar ya Allah. Sekitar wilayah dada kabuka, dipotona teh selfie rada ngelel sawareh teh geuningan. Ai di foto nyalira siga kitu mah jang nyaliraeun teu naon neng, tapi lamun eta foto terus di-upload di media sosial, pan tersebar bisa katingali ku saha wae eta teh. Power ieu we power saya laki-laki hidung belang Dimanfaatkeun. dimanfaatkeun Kejahatan digital. digital baheula mah Pan kabarnya di Bandung aya kejadian 3 tahun disekap teh. Oh si Taufik ieu Taufik Hidayatnya Heeh. gagal yang 250 juta coba nih. Sayembara pada di Mulyadi hari itu. Teu kapangih ku dewek si euy. Heeh, sok engke rek aya sayembara deui lah ge. Naon? Nya pokona mah tong aya deui tapi tong aya di nu di. Aya di culik. tukar itu Heeh. nya. Masa Eta ngindari. teh power lamun baheula mah aya laguna keong racun teh. Keong racun. Hanya Kumaha? dasar kau keong racun baru kenal sudah ngajak jalan-jalan Kade. ngomong tak sopan santun kau anggap aku ayam kampung
Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Bisi digoda. Oh, karena jilbabmu meredam nafsu, busanamu menyejukkan. Naon? Lagu naon tadi? Keong racun. Banyak keong racun jadi jilbab putih aya Kang. Wah, gimana? Keong racun. Coba Gedi. Salah. Dasar kau. Keong racun. Terus? Baru kenal sudah ngajak jalan-jalan. Janjian. Ngomong tak sopan santun. Kau anggap aku hayam kampung. Kade. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Oh, karena jilbabmu meredam nafsu, busanamu menyejukkan kalbu. Jilbab. Ayo, nyoy. Ay Akang menyala gua keong racun melok kana jilbab putih atuh. Poho, tapi kan ayah hubunganana bosan. Naon? Lamun urang hayang terhindar dari laki-laki hidung belang keong racun, urang kudu dijilbab. Ada jilbab. Dijilbab, tapi kade jilbabna jilbab putih bosan. Ayeuna mah loba awewe teh dijilbab dengan kahanap nanti merecet. Eta mah lain jilbab putih tapi jilbab leupet. Jilbab leupet. Nya. Kumaha? Jilbab, laguna beda. Jilbab lepet, pakaian hareureut, calana merecet, hayang katingali bitis. Sepala lahur jangan. Tapi eta laras aya kapungkur lagu kosidahnya. Judulna teh jilbab putih, begitu bagus. Bagus. Jadilah perempuan ibarat bunga di dalam kaca. Indah dilihat tapi sulit didapat. Hijab, jilbab akan menjaga kehormatan dirimu. Apa lagunya teh jilbab putih? Anu mana? Sana jilbab leupet kade imah. Kade jilbab putih. Pesona jilbabmu anggun di wajahmu. Asyik. Sekilas senyummu menambah ayu. Karena jilbabmu aku terpaku, cermin takwa iman di dadamu. Sesuara jilbabmu anggun di wajah. Masih ada wala kare-kare jang. Sekilas senyummu menambah ayu. Karena jilbabmu aku terpaku, cermin takwa iman di dadamu. Jilbab putih, lambang kesucian. Lembut hati penuh kasih teguh pendirian. Jilbab putih, lambang kesuci. Jogena tong gitu. Lembut hati. Damalah. Naon Batur teh? tata dia karek dia. Ini Ustad baru nyanyi qosidah meneruskan yang cepot lagunya jilbab putih. Kade ngikut. Kalau lagunya qosidah pot ulah joget gitu ah. Tah sia wala. Engke lamun joget gitu jamaah teh lain merhatikeun eusi lagu, kalah naringalikeun joget akang. Tah kitu. Ya. Jadi kalau mau joget, qosidah itu enggak ada goyangan, cukup kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, yang tertib ya. Pintar til. Mau ikutan di sini? Ikutan. Ikutan, bosan ngiringan. Oke. Kanan kiri aja ya. Siap. Kanan kiri siap. Musik. Pesona jilbabmu anggun di wajahmu. Nggak ada yang begitu. Kanan kiri. Tinggal ligar aja aya kecerat. Da kendangna dikoplokeun. Yang eta kendangna tong dikoplokeun gitu. Kalau lagunya qosidah kendangna make makharijul huruf. Naon? Makharijul hurufna jim jeung te. Jim te, jim te, jim te, jim te. Dua we eta. Ulah dua atuh ah, me aya variasi. Naon? Ulah jim teh make ho. Jim teh jim. Siap, kanan kiri ya. Daeng sia tamanya. Sak cepot dawara langsung. Ku Siap. cepot dibimbing kanan kiri gitu. Siap. Siap. Pesona jilbabmu
kanan, Anggun kiri, di kanan, wajah. kiri, kanan. Hop, 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 hop. Asa juga nu gelo situ belah. Naon? Lamun dewe ka kanan, milu ka kanan. Dewe ka kiri, milu ka kiri. Ulah patoja iya sih. Naon kitu bieu? De abdi ka kiri, sieun ka kanan. Abdi ka kanan, sieun pinjem duit kah? Kan lieur. Coba cepot bimbing kanan kiri biar bareng yang dewala. Dibimbing dan dengekeun ya. Isin ku bos encep tadi geus ka dieu. Bos encep geus ka dieu, kantun Bu Siti nu macan. Harus kemana? Ayo dibimbing dulu kanan Siap kiri. orang Siap. bimbing heula siap. Musik. Pesona jilbabmu. Kiri, Anggun. kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Aduh nyaan gelo si dawala. Naon? Akangna salah posisi atuh deui. Nyaho teu kanan mana? Oh iya kanan mah. Kiri, monyong sama kiri. Oh iya kanan. Iya kanan mah. Salah tadi teh. Tanya ke kaki. Iya kanan mah. Iya kanan mah. Kiri. Lo ilah. Kayak tong gua kagede amak. Tadi cakusan naon? Tong gede amak, tong nafsuan, tong dendaman. Kanan. Kaneng sana. Malik kena kadito. Coba cepot nang malik ka dieu heula. Pokoknya kalau ada masalah santai, ulah ku emosi naon ge, santai. Malik ka dieu. Kasar ada dah. Malik ka dieu. Sok kadito. Sok Ka dieu malik. Kasar ada dah. Heh kenapa kasa? Dihina-hina saya diam. Dimaki-maki saya diam, tapi ditasik saya akan katakan, saya akan lawan. Malik ka dieu lain lawan-lawan. Sini malik ka dieu. Dulu. Hansok dulu. Dah, dewala. Coba dewala kanan mana kanan? Iya pangarasa. Bener kanan eta. Coba cepot malik ka dieu. Iya, dah. Isin ku Pakapolsek. Iya. Di dieu. Tingali sok aya PBB apel pagi. Pila ku teu bisa PBB. Ya. Coba cepot dites ku Ustad. Siap, rak. Ya. Lencang kanan, rak. Ah, Naon eta? kanan. Ning akur jeung dawala. Wah, di mana? Akurnya salah si dawala mah tetap. Ning akur eta. Udah mikir jang. Sarua euy. Sarua euy. Teuing. Dipindahkeun. Teuing. Dia tadi gak didinya dawala mah. Cik malik ka dieu. Naon? Malik ka dieu. Iya. Kanan. Oh, iya kanan mah. Tingali salah. Kadito malikna. Iya kanan mah. Nah ngalaunan. Kanan iya. Udah mikir Sarua mereka. teu. Sarua. Jadi sanu salah. Abdi. Hampura. Gerak. Oh ya hampura gerak segala. Tapi juga hampura gerak segarupa. Aduh, dawala di mana wae atuh batur teh tadi ka dieu Hapunten teh. pangarsa. Nah, ada geus tujung urang dia sekali karo. Dia di sini. Ek nyimpang kasih. Ada boga dulur di Tasik teh. Nah, penting jadi ka orang dieu ge. Sahat pangarsa. Sok ke diantel lamun jadi mah dia. Meh. Eueuh ah. Meh. Punten kapacok pangarsa. Irungna panjang. My brother. Wah. Dong. Ai dawala di mana telat urang teh di antosan tadi ku Kang Hajinya, Aduh, di antosan ku Bapak Hajat. Mahan. Ieu Pak Iwan tadi tuh wargina ngantosan urang. Aya Pak Iwan. Aya, Alhamdulillah. kunaon telat ka dieu? Neme pas saya heula. Jeung saha? Jeung tukang ojek. Ka dieu ngojek. Nahan. Nah pas saya Abdi teh naroskeun di ditu teh Posad. Ciawi. Di Ciawi teh mang cing teh ai ka Purbaratu cing teh Tasikmalaya sabaraha. Wakeun bae cenah kadinya mah 100.000. Lumayan tebi. Naik ke abdi teh barang nepi dihareup di dinya dibayar 50.000 da ngamak atuh teu ngarti abdi maneh. Akang nu teu ngarti. Naon teu ngarti? Tadi janji ka tukang ojek mayar sabaraha? 100.000. Dipayun dibayar? Dibayar 50.000. Ojekna ngamak? Amak ojek nanti. Wajar. Nah wajar. Kunaon ngan mayar setengah? Pang naku abi dibayar setengahna sabab manehna ge milu tumpak.
Satengah ewangnya abdi. Tukang ojek mah teu kudu mayar. Nah, teu kudu mayar. Apa nu gaduh motorna? Ah, teu bisa kitu. Lamun hayang dibayar full 100.000, motorna dibawa ku abdi, manehna numpat di tukang. Eta mah nyiksa batur atuh. Insya Allah bitu-bitis. Teruskeun lah. Terakhir. Cepat, coba jelasin dulu ke Dawala. Biar ini pengajiannya ada yang bisa diambil hikmah dari uraian ini. Inti yang Ustaz sampaikan tadi pot, intinya apa coba? Dengekeun. Jelaskan ke Dawala. Naon intinya nyaho? Naon intinya kacamata mama udahlah. Intinya kacamata mama udahlah. Yang waras dan simpel, yang waras dan simpel, yang waras depan ini belaku kicau mania, kicau mania. Kini dina jublek baju berem dipoekeun ini rada geblek rek di belum teu daekeun. Kicau mania, kicau mania. Duluk dugdag naik motor ke Banjaran, nu buduk di udag-udag ku doktor rek di podaran. Kicau mania, kicau mania. Salawe T25 mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna bisa dang dan teu bisa ngejo. Kicau mania, kicau mania, kicau. Leuwih teuing. Eta cepot ngalagu kicau mania. Naon? Ningali budak jeung nini di tukang nyekelan irung. Bari Leungeunna kikieuan. coba teh bari tahan napas. Halo, aku. Ya pengaruh TikTok teh kieu. Sudah malah teu gaul atuh TikTok eta teh ngaranna. Apal teh TikTok? Apal kuring laguna? Nu Kan mana? lain nu kitu, nu kumaha? Kuring mah nu kieu, nu kumaha? OBH komik saset. OBH komik saset. OBH komik saset. OBH komik saset. Maka jeung OBH lah. Ya, lanjut dulu Dawala cepot. Nya. Inti yang Ustaz sampaikan tadi di awal, khitan ini mengajarkan pentingnya kebersihan bagi anak, bersih lahir, bersih batin, bersih hati, termasuk bersih akal pemikirannya. Lamun anak hatena hayang bersih, di antara ikhtiarna, jaga nu asup kana hati jeung pikiran anak. Naon? Pandangan mata dan pendengaran telinga. Maka kalau dulu Aagim itu punya lagu Jaga Hati, Bu. Ya. Lagu apa, Bu? Jaga hati. Jagalah hati, batin Iya. kita jaga. Jangan kau kotori, Betul. jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, mojang priangan. Dirasukan kebaya, namikan cahayana. Dan dosan sederhana, mojang priangan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, ari gog cungungung. Menya lagu Aagim yang jadi gog cungungu. Cepot apal tidak Aagim yang punya lagu Jaga Hati dulu? Nu mana bosan? Aagim anu sorbana ke dieu. Apa Oh, ustad dia rupa-rupa. Diudeng. Iya, tingali perhatikan. Aya robanya rupana. Aya ustad anu sorbana ka dieu kieu. Ustad Naruto. Ti Iraha Naruto jadi ustad. Jadi Hokage pan kamari. Ini Ustad Maulana di TV ya. Ustad Maulana. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Allah. Itu Ustad. Aduh mundur kena. Aduh maju kena ieu. Naon ya Kang? Panangan hampir kana sirah. Apa Ustad Maulana begitu gayanya? Udah atuh eta pananganna ngebelesat gitu. Siga Muter Ustad. eta gaya ciri khas anak kitu. Oh. Jamaah. Jamaah. Masang kuda-kuda. Itu Ustad Maulana begitu. Ya, sorban gini. Siap. Kalau yang sorbannya ke belakang satu, ke depan satu, itu MZ Pak dulu almarhum. Tegas ceramahna pot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, salah satu faktor penyebab terpuruknya negara kita
adalah karena faktor pendidikan kita yang terlalu mementingkan otak dan kurang membentuk watak. Betul? Masih banyak randa-randa muda yang patut kita kawini, betul. Oh iya itu tadi. Itu MZ pot. Pangkara Perhatikan putih. pot, Oh. lihat. Kalau Agim itu sorbannya itu diimamahkan ke sini. Ceramahna teh santai tapi nancep karena hate kajian kan manajemen kolbu MQ teteh pot. MTQ. Lain MTQ beda deui. Oh, beda. MQ ieu mah. Oh. Kalau MTQ musabakoh tilawatil Quran. IMQ Mu manajemen kolbu. manajemen kolbu. Oh, benar-benar. Agim mah santai. Oh, ada. Semoga Allah yang maha menata membukakan tirai di hati kita agar kita bisa merasakan indahnya hidup kalau kita dekat dengan Allah. Betul? Ingat cepot, jaga hati, jangan pernah kita kotori. Sebab hati itu inti manusia. Kalau hati kotor, hati rusak, fasadal jasadu kulluh, maka semua jasad kita akan rusak. Tapi kalau hatinya bersih, hatinya jernih, maka semuanya akan tenang, semuanya akan enak. Jaga hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Eta, Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ayah listrik di masjid caangna, kemana-mana ayah istri jangkung alir, hanya kal jebrak sukuna. jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Meser daging di Batawi, diical ka Singaparna, judang jeding ka salaki, hayangeun eusi calana. Jagalah Duit jangan ade, kau duit. kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Cangkang jauh di pulungan, cangkang lepet di picenan, ari hulu di tiungan, ari bujur di bikenan. Aya ulu di tiungan bujur di Loba nu kitu teh. nu mana? Hulu di tiung, bujur di riung. Nu mana? Aya posan dina TikTok. Nu Goyang tadi teh ya? TikTok Nu tadi teh ya? Nu tadi teh nu mana? Aduh. Goyang TikTok dengan Oh beda deui tadi mah. beda sama goyang TikTok. Nu mana? Nu kieu geuningan. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Nu kitu. Statue, selana cuek baru mau. Aduh ada ini mau juga abang yang maju. Oh, statue, selana cuek baru mau. Aduh ada ini mau juga abang yang maju. Yang berlalu sobat abu, termonitor ketua. Anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini makin gacor ketua. My trip semuanya, hey, kau sudah jangan kau ngatur doman ini. Alah wakbar Gusti. Teruskan sok terus Oh, sok. tinggal Sok dipahari. diantap terus. Oh saya tinggal Sok dipahari. terus. Alah, Gusti. Naon? Iya bujur keramalah. Yang bujurna nyengsol. Kala. Ada bos. Idora kati Ustad. Tinggal diposan dulu kan. Piwarang saha joget. Udah ngunahun kena. Tingali siga dawala atuh bager cicing si dawala mata tadi. Ah, si eta mah lain cicing hayang ngising tadi kayaknya. Dadah kan antap Bapak Ibu udah biarin aja. Pak Ustaz jangan biarin Jaga. itu cengkelak. Tulungan, please deh. Ayo ditulungan. Siap. Oyong, Janji heula ka Ustad. siap. Saya berjanji. Jaga deui mah. Arek. Itu eka kapok ya. Dah, diam dulu. Aduh, kumaya. Bapak Ibu nu Coba, dimuliakan ku teraskeun, Allah. Bosan, teraskeun. Sok cepot. Istirahat tadi handap ke kaluhur deui. Saya istirahat lah, morosot. Sarungna morosot ya. Ya Allah. Bapak Ibu nu dimuliakan ku Allah. Jadi ayah hadis di Nabi kieu Bu. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sing emut dina diri urang teh aya segumpal daging. Lamun segumpal daging ieu sae di diri urang ieu nya, segumpal daging ieu sae.
maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Ucapannya baik, sikapnya baik, perilakunya baik, semuanya akan jadi baik. Tapi kalau yang segumpal daging ini jelek, maka semuanya jadi jelek. Apa yang segumpal daging itu? Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Maka bersihan hati penting. Lahir dibersihan penting, tapi hati, pikiran jauh lebih penting. Sabab inti manusia aya di dia dina hati napot. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, teraskeun Mang Cepot. Naon? Teraskeun tong. Teraskeun bosan. Kela ieu narosna ka jamaah masih siap ngawasna? Masih boleh dilanjut? Coba kalau Ustadz bilang halo, jawabnya hai. Kalau jawabannya benar kita lanjut. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo, halo, hai, hai, halo, halo, hai. Halo, halo Bandung, ibu kota, perih beteng, periangan. Jangan kemana baik. Alah. Nah Bapak Ibu, Bon. lamun manusia hatena teu bersih, kadituna moal tenang hirupna. Tadi guru urang dina muqaddimah maoskeun hiji ayat Quran. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Sakinah ketenangan hirup teh diturunkeun ku Allah di hate jalmi nu iman. Hoyong tenang, hoyong. Lamun orang hoyong tenang jaga hate pinuhan ku iman. Ari iman teh yakin ka Allah. Bu, araya. Urang usaha, rek naon usaha milari rizki. Aya nu ngarizkian saha? Allah. Coba-coba jawab Allah sama-sama. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawab sama-sama. Allah. Bisa ya? Coba. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan gunung tinggi? Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang memberikan kita rizki? Nu ngarizkian saha? Lamun orang yakin nu ngarizkian Allah, sajeroning usaha milali rizki ulah ninggalkeun Allah. Teu saalit jalmi dug hulu pet nyawa berangkat pagi pulang malam milari rizki, tapi hilap kana masihan rizki. Dipanggil azan hayya 'alas shalah. Beda jeung digeruan kudunungan pot. Ya. Di geruan kudunungan mah wah langsung rikat. Wah. Di geruan ku atasan ditelepon langsung diangkat. Ya. Tapi tak sedikit orang dipanggil Allah pura-pura tuli telinganya, ya. Maka Bapak Ibu, bukan tidak boleh kita usaha, silakan ngan urang di mana usaha rek milari rezeki. Nu ngarizkian saha tadi? Allah. Geuning aya jalmi pot usahana mah kerjana keras. Ngan beda rizkina jeung batur. Bu, di dia aya nu usahana dagang aya. Anu tani aya. Cepot usaha naon cepot? Usaha jual beli abdi mah. Cepot usahana jual beli Pak, dagang. Jual motor meuli beas. Jual TV meuli deungeunna. Eta mah bangkrut atuh ah. Ciu. Dewala usaha naon dewala? Abdi, biasa ya Pak Ustad kukat-kukut abdi mah. Ngukut naon? Ngukut domba, Ngukut domba? mohon. Oh, ngukut domba. Selain ngukut domba naon deui? Abdi teh aya nama gawe di kebun binatang ongkoh. Di kebun binatang jadi naon? Sumohon jadi pegawai tiket tadi nama. Gawe tiket. Sumohon Tukang karcis. karcis mungkus sabab ayeuna teh aya ieu Pak Ustad. Oh, naon teh efisiensi anggaran. Heeh. Efisiensi Anggaran. ayeuna teh loba sasatawan teh nu maot Teu kaparaban. teu kaparaban eta geuningan gorila paeh. Heeh. Kapaksa ku atasan teh dipanggil wayahna cenah dawala ku sabab gorila geus paeh ayeuna wayahna maneh samentara mah jadi di kostum gorilaan. Oh, akang teh jadi dititah jadi gorila. Jadi gorila Meh disangka aya ku pengunjung. meh aya si gelo maneh meureun nya di baledogan ku aing nya. Kaduhung teu ku batu ku aing. Tapi akang nampi ya tah? Nampi ada butuh abdi teh bosan nuju hese ayeuna teh new krisis ayeuna teh lah. Neangan gawe teh. Neangan gawe teh hese 18 juta pekerjaan teh can aya keneh. Tah abdi teh wayahna we ka dinya Make kostum gorila. make kostum gorila. Duh alhamdulillah Pak Ustad abdi teh wah anu ngalungan cau. Nu ngalungan pokona mah sagarupa suuk naon teh. Di mana di kandang gorila? Di kandang gorila teh nepi ka abdi teh luluncatan dah yang kapuji. Kan ari keur luluncatan gitu bosan. Keur luluncatan gitu kana dahan teh gas dahanna teh Akang teh potong. naik kana tangkal. Pas naik kana luluncatan dina tangkal ka tangkal. Heeh.
regas potong si eta teh si dahana teh kalayang lagrag abdi teh kubrag lagrag abdi posat jabanding lagrag teh ka kandang maung Kakandang mau? nya Aya maungna? maung teh aya we keur moyan posat dina batu merong eta mah ka abdi maung merong ka abdi abdi merong ka maung disitulah letak cinta Terus kumaha teh mau ngadeuketan kakak? mau ngadeukeutan pasti bakal paeh dihakan ieu mah ngadeukeutan ngagegag we kitu eta mau ek ek ok ak ek ok geus kesang tiis kesang balang paribasana mah teh kesang kabool-bool teh abdi teh Terus kumaha? eta mau ngadeukeutan bari ngagaung bari mukakeun topengna karem Kang abdi ge mamaungan cenah kitu si Celo teh Eta maung teh saha sieuna? sugan teh tah si Kang Semar Bapak Semar siapa kalau bapak nyebut Kang aja ya. Aduh, ya dewala usaha di kebun binatang teu naon cepot Yeah. usaha dagang manggangan kieu Bu. Urang usaha midari rezeki. Tapi sing yakin nu ngarizkian mah Allah. Jadi lamun urang yakin nu ngarizkian Allah, sabaraha wae urang kekengingan eta teh ti saha berarti? Ti Allah. Tarima. Sabab lamun urang ngukur kasuksesan ku dunia, ngaranna dunia ku Allah dibagi beda-beda. Geus aya ukuranana masing matak lamun urang ayeuna usaha ieu tarima. Tatangga usaha ieu tarima. Urang dagang, tatangga dagang, rezekina sami beda. Beda, tarima, yakin ieu ti Allah, ieu titipan ti Allah. Tong sok dibandingkeun. Pan sok aya nu kitunya. Tungtungna lamun dibanding-banding engke nyeri hate, teu tenang hirup urang. Ningali batur maju, der kalah nyeri hulu. Ngajedul deh Batur kabeli Nmax, lieur meuli Paramek. Batur kabeli Avanza, gering asup kana ambulan desa. Batur kabeli kulkas jeung motor, nyebret panas tiris Pak. Dibawa ke rumah sakit, dirongsen keluar foto gambar kulkas jeung motor. Nggak boleh dibandingkan, kenapa? Tiap orang sudah punya rezekinya masing. Cepot disawer ku Ustad Alhamdulillah siap posado aya disawer mah semangat abdi teh Iya, tambihan, iya. tambihan bos lah Tah, Alhamdulillah 100.000 bahagia nggak? bahagia dong Bonus eta kade. bonus Mm-mm. sanes gaji sanes Sanes. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Ustad tak kitu atuh ulah cicing we gerak ngajedog we menang duit tuh mana maneh mah Bahagia nggak? siap bahagia Pak Ustad Baik, cepot di pasien bonus 100.000. Dawala di pasien bonus 500.000. Asodem Lain gaji, bonus. hatur nuhun Pak Ustad lebih gede euy Alhamdulillah makanya ngejedog dong maneh mah ngecoblak tadi 100.000 kuring mah cicing 500.000 nah lebih gede dah kumaha irung jelema mah irungna panjang rezekina loba beda jeung Kang Cepot irungna sautan rezekina teh diutan-utan deh gitu si gelo nu kakituna halah bosan nya sakieu abdi Naon? wayahna Cepot di pasien 100.000 ku Ustad bungah teh? bunga tadi nama Bungah tadi nama. Mohon. Ningali dawala di pasienna 500.000. nya Kabungah cepot tetap apa ngurangan? ngurangan bosan Ai duit cepotna ngurangan teh. anger 100 Duit cepot rezeki cepot teh teu ngurangan. Kunaon bungahna jadi ngurangan? teuing Nu ngajadikeun bungah cepot ngurangan lain rezeki nu ngurangan. Cepot teu syukur ningali rezeki nu aya kalah panas ningalian rezeki baturna leuwih loba. alah oh ya Kadang nu ngajadikeun urang nyeri hati teh lain teu aya rezeki. Rezeki nu aya teu disyukuran, rezeki batur sibuk ditinggalian. Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampek kajati luhur hirup capek dibanding-banding jeung batur Cianjur ka kampung saat banyakin syukur daripada ngahujan Ciranjang sampai Magelang, hati tenang gak ngurusin rizki orang. Lamun hayang tenang tong sok riweuh ku rizki batur. Tapi sok aya wae nu kitu Bu. Ningali batur meuli barang anyar diomongkeun pasti nganyuk 5 tahun. Batur make gelang anyar diomongkeun eta teh gelang teh koneng teh emas apa imitasi? geni Koneng teh boleas.
syukuri we nu aya. Sumohon. Lamun urang teu syukur ku nu aya kalah panas ningali anu batur moal tenang hirup urang. Rizki sudah tertakar, gak mungkin tertukar. Rizki sudah dibagi-bagi, moal mungkin pahili-hili, moal salah alamat. Paham ya Pot ya? Insyaallah. Semangat atuh. Paham insyaallah. Da wala paham teu? Paham. 500.000. Ya, cepot paham ya? Insyaallah. Kan cepot geus aya bagianana masing-masing ye. Syukuri nu aya, tong ningali anu itu. Iya. Sundang diukur. Kalau mau cepot geuwih diberes sakieu ke bisi sombong. Oh, iya. Da wala paham ya? Paham. 500.000. Baik, kalau paham berarti uang yang ini Ustadz ambil lagi ya. Nah dicokot deui. Naon? Nah dicokot deui. Da eta mah contoh. Hah? Ya contoh supaya jamaah teh paham, yen rizki teh moal salah alamat. Yang lamun ningali batur menang rizki loba, urang kudu syukur. Oh, eta teh dititipkeun ka batur pan, wah urang kacepratan ka barokahanana. Tatangga meuli mobil, urang kudu bunga. Geus kabeuli tatangga mobil, tengah peuting urang ayana naon teh beureum moal kasasaha minta tulungna aya dulu jeung tatangga mah. Paham teu? Naon? Dicokot deui. Apaan contoh? Eta mah contoh. Well, matakan ulah gede hulu. Mana irung panjang rezeki banyak. Gening dicokot deui 500.000. Dicokot deui. Aduh, ngahulang api-api aduh. LG yo. Lihat mama. LG yo Ciliwung. Wah. Aduh. Cepot bunga? Bunga dong, si LG yo mau sungut ya. Bahagia? Bahagia dong. Apa nu cepot nu 100 dicanak deui ku Ustadna bahagia? Hari abdi mah tempat nyeri ngan 100. Si dawala mah 500.000. 500.000. Duit dicokot deui 500.000. Leboh Aduh, matakan potnya. Yeah. Urang tiap dinten ngudag-ngudag dunia, tapi lamun teu aya karidoan ti Allah moal tenang hate urang ya. Sok kejar dunia pot. Boleh nggak kita mengejar dunia, Bu? Boleh, sabab urang hirup butuh naon? Dunia. Tapi urang boga dunia sing jadi amal soleh, sing jadi kasayan. Izzud dunia bil mal wa izzul akhirah bisolihil amal. Mulyana dunia ku harta, mulyana akhirat ku amal soleh. Mata kelamun hayang mulia dunia akhirat, harta di dunia sing jadi amal soleh. Pak Haji di dia alhamdulillah usahana maju, sing langkung berkah usahana. Amin. Tak eta kamajuan teh meureun kabagean, kaberkahanana sadayana babagi. Kacepot kabagean pan. Alhamdulillah. Ngan cepot tadi kenging ti Pak Haji ye saweran. Mohon. Kudu babagi ka batur. Ah. Pak Haji nyawer. Nyawer ka cepot tadi. Bos jempe si dawala. Eh, Gusti menit tadi bere nyaho. Paingan si ieu jempe wae. Engke dibagi ku usah dibagi. Nih kitu-kitu. Menta we atuh ai maneh can dibere pan maneh Nya. menta ke Bu Siti. Oh Bu Siti mah acan. Acan karek dipancepna bieu mah. Oh aya Bu Siti mah aya laguna. Laguna. Nu kumaha? Siti Siti Fatimah ya Allah, jam-jam di Baitullah. Siti Siti Fatimah binti Rasulullah. Siti Siti Fatimah ya Allah, jam-jam di Baitullah. Siti Siti Fatimah binti Rasulullah. Ibu Siti anu bager, Ibu Siti anu mana, Ibu Siti anu bager, Ibu Siti Silpi mana. Da ieu si bapak ka dieu deui. Aduh. Pak Hajat ka dieu deui. Tahata. Pak Hajat. Alhamdulillah hatur ribu nuhun. Oh, badawala telat hapunten. Alah. Sing ikhlas kali. Oh, sing ikhlas. Oh, mohon. Tadi mah cepot dibere jutaan. Lain-lain. Naon? Tadi dibagi dua tadi kan.
Sing ikhlas dicokot deui ku Ustad. Alah. Oh sing ikhlas. Aduh, Pak Bos nuhun sing berkah. Nuhun Pak Bos. Ikhlas insyaallah lah. Sok sanajan 500 ku Ustad. Digentian ku Bos lah. Alhamdulillah. Tuh, sing ikhlas ya bagian masing-masing Ayo ya. bagian anak si dawala sakepok euy. Hebatnya kuring mah. Teu nyahoeun aing mah 100 ribuan. Hebat kuring mah. Aduh, Ya, hatur oke, nuhun ya. gitu, hatur nuhun. Nuhun, Hatur Pak nuhun, Bos. Mudah-mudahan sing sehat berkah selalu. Ngan Ci, usah rek nanya. Palingan majunya Bosnya. Iya eta rizki hayang jadi kemuliaan akhirat teu. Hoyong, hoyong. Eta kudu dibikeun deui ka batur, ngaranna sedekah, aya bagian batur. Oh bos usaha, aya rizkina. Ngan beurang eta usaha teh teu jang nyalira, aya bagian batur, daek babagi siga tadi. Mohon. Ai cepot nyalira geus dipasieun ku obos rek dikamanakeun artos eta. Ku abdi marek disodakohkeun ka masjid nusok nyair di pinggir jalan sapalih. Asli. Sapalih. Mohon sapalih, mohon. Bapak Ibu insyaallah cepot ge ka bagian artos seurti obos moal dikamana-manakeun. Hoyong ngiring ngabangun agama bade disalurkeun ka pembangunan masjid anu sok nyalair di pinggir jalan sing jadi amal jariah oge ka obos. Amin, Tepuk amin, tangan atuh kangge cepotna. Bagus itu. Mung abdi teh bingung Bosat. Naon? Pan lamun uih teh abdi sok wengi wae. Hah? Kadang subuh beres nabeuh teh nya. Nu nyair teh eueuh subuh mah. Sararek keneh. Kapak saya balik deui kana saku meureun nya. Atuh teu jadi ai akang. Da eueuh atuh di tangan. Dawala mendawala kebagian kayaknya Mahan. tadi kebagian oke dikamanakeun nu dawala? Ku abdi mah bade disodakohkeun ka budak yatim Bosat. Ah, nu dawala ka budak yatim itu bagus ada bagiannya. Mohon kalarasan pan istri abdi budak yatim. Ah dika istrikeun ya. Lumayan. Eta mah resiko. Resiko dapur situ. Nah, semuanya udah ada bagian masing-masing. Wardo bima qasamallah takun agnan nas sing ridho karena pembagian ti Allah sabara bagian urang, maka urang bakal jadi jelema beunghar. Jadi jelema beunghar teh teu identik jeung loba harta, tapi di pasihan harta jalmi beunghar sabara bae bagianana ridho nampi kana papasten ti Gusti Allah. Silakan kejar dunia, tapi dunia kudu jadi amal akhirat. Cek Roma Irama kumaha pot? Hei, boleh saja. Boleh saja. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat semua. Kala-kala, dawala ngiringan moal. Dawala, lamun Pak Ustad nyebut gitu, teh miluan jadi baking. Sok, baking. naon? Baking soda. Mek tinggal digerak sadayana. Siap. Siap. Musik. Hei, boleh saja kau cintai dunia. Kala. Eta asupan nu tadi. Mana abdi? Pas udah nyebut, hei boleh saja, cepot abang ngiringan, boleh saja gitu Oh, dong. udah mana kalah ngajak joget atuh. Siap. Kita ku nyalakeun wae batur atuh dah. Hapunten Bapak Ibu. Si mah mung salah hirupna teh nya. Hei, boleh saja. Boleh saja. Boleh saja. Punten, nyebut boleh saja, nah bareng jeung cepot. Jadi kado ka ustadna. Barang. Siap. Ulah Hei, boleh saja. boleh saja. Boleh saja. Eta tong miheulaan. Mana geus bener. Dia nyebut boleh saja, nah bareng. Tingali ibu-ibu nu hadir. Ibu bapak bisa nggak nyebut boleh saja bareng-bareng? Ya, bisa. Tingali ya, nu hadir ratusan tingali. Bisa bareng Yo, kok Pak? sok. Hei, boleh saja. Aya nu telat teu Pak Camat Pak Kapolsek giringan tingali. Alah nya. Ulah ngerakeun. Siap. Anu telat turun. Siap. Isin siap. bos dia. Hei, boleh saja. Boleh saja. Wah, turun. Turun. Biasa bareng teh jeung cepot. Kala naon ieu teh? Nyebut boleh Turun. saja na bisa bareng nggak? Ustad sakedap ulah wakat turun. Abdi bere klarifikasi. Sigana nepi ka kiamat oge abdi jeung Kang Cepot mah moal bisa bareng. Nah, Sungut dalang nangan hiji. Abdi ngomong si ieu jempe, si ieu ngomong abdi jempe, si ieu nginjem duit. Apa geus bieu? coke babarengan sekali bang. Hei, boleh saja.
kau cintai dunia, tapi ingat semua Seriwis. Dorce sau. Kela. Jogetnya yang santai aja. Siap. Hei, berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, buruk ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Nyian nemokan kekurangan, duit sarambulan denyukupan, tung nagunagane bari jeung capek hati, bos numpuk di Pagaden. La 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 la. La 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 la. Mobil butut kaluaran baheula, malahan jeung bedil sudut harita bapancep. Tut mobil maju nangebul, mogok di jalan gladiator nangapul, kenek na turun ngumah kanyut di salah. Astagfirullah syakela. Nah kembali na anteuing hirup teh Jeung salah, jeung teu nyambung laguna. nah nih bosan Bukan mobil butut. Kenek na turun nyiuk cai, lain ngomah kanyut nyiuk cai. apa abdi ge nyuk cai jang ngumah kanyut. Sigelo ka mana Nggak boleh gitu kasar eta teh. hayang lemes mah kanyut nah hambelas. Ya Akang, punten ya, urang teh diundang teh sagrup ku Pak Hajat teh. Hai kita Lamun Ustad nyanyi, cepotrek nyanyi kudu nyambung. Pan Ustad tadi keur ngalagu, boleh kita cari dunia boleh, tapi kudu daek syukur kuno aya. Jol cepot datang ngalagu mobil butut. nah pan mobil butut teh lagu syukur teh. Lagu syukur naon? Syukur teh Pak Ustad mobil butut teh bersyukur cepat naon? Bersyukur cepot boga mobil butut. Bersyukur cepot boga mobil butut. Sumohon, siapa lebih baik mobil butut 1 juta kenangan daripada mobil alus 1 juta per bulan. Kira-kira. Lebih baik mobil butut 1 juta kenangan daripada mobil alus 1 juta per bulan. Very good, very well. Sanajan mobil butut tapi terewel. Aku mau barudak. Well, hebatnya. Benar, syukur teh bae. Bersyukur. Bagus itu, aduh. Moal. Aya mobilna. Oh, dapat dijual deh. Malas 7 Baik, juta. Bapak Ibu nu dimuliakan ku Allah. Ieu ka dieu simkuring teh teu nyalira pangarsa. Teu nyalira. Sarombongan aya nayaga, aya pengker. Aya. Oge aya dalang. Eh. Bapak Ibu tos katingal teu wajah dalangna eta tadi. Upami dalangna diajak ngobrol sakedapan wios teu. Ulah. Etang-etang tawis Teu nyambung caca. silaturahmi ka orang dieu, hoyong ngenalkeun dalang sareng wayang golek. Tepuk Ulah. tangan Kang ya dalangna tuh. Ulah. Tadi dalangna. Loh, Tadi apa? enggak leh. Sini do. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustad kunaon make diadegeun dalang oge diajak ngobrol. Sakan tenan panginten simkuring hoyong nguningakeun ieu wayang golek sareng dalangna. Da ai cepot mah teu tiasa naon pami teu digerakeun ku dalang. Leres teu? Usik malik wayang ku saha? Ku dalang. Cepot dawala moal aya soraan lamun teu disoraan ku dalang. Nu nyoraan cepot tadi saha? Dalang. Upami nu nyoraan cepot dalang berarti tadi nu nyuhunkeunnan sawer saha? Dalang ieu. Janten bawa cepnya tadi Bu Siti, Pak Camat, Pak Kapolsek nu hoyong disawer teh sanes cepot dalang ieu. Bilih uih bade dipegat ka dieu bae. Nu di Ustad mah tos seep tadi diraran sadayan. Tapi dalang ge anu miwarang Bu, Saha? Pak Ustad.
Adalang teh namina saha ieu teh orang kenalan nami sim kuring Ustaz Ramdan, grup Nadawai dakwah dan wayang. Adalang nami saha. Dapakeun Bapak Ibu para hadirin sadayana nami sim kuring anu ti ibu atau napi ti bapak ya dua. Jadi dua nana tuh. Oh, dua nami teh. Aya dua. Nami ti bapak saha, nami ti ibu saha. Mangga. Nepangkeun nami sim kuring ibuna ibu asli ibu tere. Ibu aya dua. Aya dua. Ti dua nana. Mangga. Nami ti ibu asli saha, ti ibu tere saha. Nepangkeun nami sim kuring indung terena nu di Tasik nu di Garut. Oh, indung tere ge dua. Benten dua. Tasik aya. Aya. Asli di Garut aya. Aya Garut. Berarti bapak kawin wae. Sanes kawin wae pun bapak teh lebe tukang ngawinkeun. Calon panganten pamagetna teh aya kapan saya diwakilan sakedeung gitu. Atau jadi kemudian namanya adalah saha. Dapakeun Bapak Ibu para hadirin sadayana nami sim kuring Senda Riwanda Posan. Adalah senda. Yuswa. Ayeuna 27 Posan. Oh, terus nikah. Teu acan Posan. Janten ieu dalang teh GGM Bu. Naon GGM? Ganteng-ganteng mubazir. Teu laku jang. IPTN jang. Naon di PTN? Ikatan Pemuda Telat Nikah. Teu laku naon. Sanes teu laku Posan kamari teh tos aya calon. Calon Mung putus gitu. putus. Mohon Kuning. beda keyakinan. Oh beda agama Pak. Sanes beda agama, beda keyakinan abdi yakin ka manehna, manehna teu yakin ka abdi itu. Teu bogoh sanes beda Oh, keyakinan. eta meureun bangna kitu ge. Padahal geus aya gantina teh Pak Ustad kamari teh. Ayo gentosna. Mohon ngan eta mah putus deui eta ge sami. Putus. Mohon. Kuning. Teu diizinan eta mah. Oh aya gentosna nu kadua, teu janten nikah, teu diizinan ku orang tuana. Ku salakina. Ku kolotna Aya atuh ke perak. pamajikan. Ku kolotna Pak Ustad. Nyuwunkeun Kakang Haji sugan aya di alumni Muraatul Quran tuh, Mohon. Muraatul Quran di ditu nya. Insyaallah Pak Ustad. Bade Kang Haji Mubin dia nyongkeun Insyaallah, nu anyar bade. Teu acan move on abdina Pak Ustad. Acan move on. Ngantosan heula ieu berdamai dengan diri sendiri. Aduh. Sabab kamari geus boga nu anyar kalakah teu balik trauma trust issue itu. Oh aya nu anyar. Oh geus aya nu anyar kalah teu balik pan kamari. Abdi gaduka bogoh anyar moal elek mun nu ti payun jangkung ageng nu ayeuna rada pendek eueuh nu balik gitu teu sangka geuning saruana dasar 11 12 dina foto geulis pisan nyatana jerawatan dasar editan gitu Nu ayeuna mah geulisna diedit. diedit make filter igue. Oh dina IG na mah geulis. Gelis di Depi na IG mah. Na Instagram si Depi. Oh, Ai panggih? Serigala, Panjauh, Pato Jaiyah, Baturai. Ngagaung we bener. Ngagaung jeung gagaungan gitu. Namanya adalah Senda. Saya dari Wana mohon. Kunaon Ustaz make kolaborasi. Bapak Ibu sim kuring sadidinten ngawulang di sekolah kesenian, ngawulangna agama. Ieu murang kali nu nayaga oge anu main keyboard kapungkur kantos di pasantren di Bandung oge di sekolah seni nya digabungkeun cobi-cobi ku sim kuring jadi konsep dakwah dan wayang. Ngan cobi urang sharing. Bisi aya ai adi-adi urang diri penasaran. Ai main wayang golek kita hese teu adalang. Aya teknikna Pusat. Oh teknikna. Mohon. Teknik mainkeun Rusiahna aya dina balik samping wayang. Di balik samping wayang. Di balik samping wayang. Kumaha tah? Nah, dipraktekkeun itu. Salit supaya ibu-ibu apal. Dibuka heula sampingna wios. Wios, Pilih porno, porno, porosotna lol. moal salit. Urang buka atuh nya. Heeh. Sakedap salit teh. Tah, Da ieu Pusat kieu eusina teh. eusi wayang teh. Ieu teh aya nami-namina teh sagawayah ieu teh. Namina Iya aya nu hideung katawis Ibu, aya nu hideung panjang, panjang. heuras. Teu ieu maksudna teh. Ieu Nya ieu hideung panjang heuras. namina teh sampurit. Ieu teh sampurit namina. Sampurit. Fungsina jangan gerakeun sirah wayang. Sirah wayang luak liuk teh ieu nu diputer, Bu. Jadi upami leungeun nyabak kanu hideung kanu panjang kanu heuras ieu hirup sirahna. Sirah wayang maksudna teh kitu. Oh, sirah wayang. Pilih ka mana wae lah nya. Aya deui ieu nu ngahiji jeung awak namina sogol. Ieu sogol. Fungsina jangan gerakeun awak wayang. Awak si cepot tadi bisa gubag-gibag terus ngarenghap ka luhur ka handap. Ieu nu Awak dimaenkeun. anu dibaenkeun. Aya deui nu ngawir Ngawir, bolong. bolong. Fungsina jang ngungkleuk-ngungkleukkeun wayang. Ieu nu ngawir teh aya tali anu nyambung jeung sirah di mana dibedol sirahna ungkleuk. Jadi upami curug asup kanu bolong, ungeuk-ungeukan sirahna.
sirah wayang. Oh iya teh asup curug ka dieu. Asup curug kadinya. Nyepenganana kumaha? Nyepenganana 2 tilu. 2 tilu. 2 ramo nyekelan sokol, 3 ramo nyekelan sampurit. Tak kieu cara nyepengna. Asupkeun we curug teh kanu bolong anu bieu. Oh. 2 di luhur, 3 di handap. Oh. Coba salit praktekeun. Mangga. Mm. Contohna ngarenghap. Ngarenghap. Ngarenghap mah sokol di kaluhur ka handap. Curug jeung jempol diajul-ajul gitu. Ya. Nah, ngarenghap. Ngalieup. Ngalieu tuh. Ngalieup sampurit nu panjang diputer-puter. Sampurit diputer-puter. Coba. Ai pananganna kumaha panangan? Ku kiri eta mah. Pananganna coba. Ku abdi ye. Salit we. Lempang. Ulah ngarodon leumpang ge. Bari ngalieup. Leuwas. Pencak silat. Oh pencak biasa. Nuhun. Pencak silat. Kenangan. Kenangan. Hey. Gitu. Eta leungeun naon eta? Kesrek ateul ieu. Oh gagaro eta. Oh gagaro eta mah. Sanes jurus kan deh. Itu Ateul. cepot. Aing nyorakeunana cepot kumaha? Aya teknikna. Hmm. Aya cepot mah rada di baheum sakedik. Dah. Dararamang orang Tasik sadayana. Alhamdulillah tiasa pendak sareng Bapak camatnya. Mohon. Sareng Bapak Kapolsek alhamdulillah Sareng sakubagja. kasepuhan sadayana. Kasepuhan sadayana orang Tasik anu nongton sadayana. Sareng guru urang aya Kang Guru Haji urang Mumin. sadayana mohon. Sareng bapak-bapak ibu-ibu pemuda-pemudi ya. Itu cepot. Ya. Dawala beda deui Ibu. Beda deui da lama. Kumaha dawala? Rada ngirung da irungna panjang. Heeh. Dararamang sadayana ibo. Bararade jagong. Kulubhui bade. Slebel. Itu dawala, rada Dawala. ngirung. Rada ngirung. Aya bapana cepot dawala, aya nu apal busaha bapana cepot dawala. Oh, Semar. Semar apa lu? Semarna coba. Iya, Semar. Ieu Semar kolot, nu dipikolot. Jadi Ai akang. Salah menyeng. Eta saha nu bieu? Ketua Bang Emok. Tah ieu Semar. Semar we. Aya kuncungan ya. Kuncung na kieu nya. Kumaha Semar eta? Jika ieu posat aki-aki kumaha. Heeh. Dimohek gitu. Sorana teh jika aki-aki. Ucu. Adalah ujang. Saban-saban robah mangsa ganti wancilang bulan kurunyung tahunnya ucu. Sok mineng ka Bandungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureuh da geuning kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapannya ucu. Manusia kadar rencana kobul aya di nu Maha Agung laksana aya di nu Maha Kawasa nya uja. Tepuk tangan Kang ya adalangna. Kaua teh acan aya nu nyawer cu. Terus ku barudak tadi isi. Atos ku barudak. Itu Semar ya. Aya nu paling hese dina sora wayang sora naon tadi? Sora buta. Buta hese. Ngagolotrok di sana. Kumaha? Hei, dulur-dulur bangsa dieu. Barayar bangsa buta. Come here. My brother, my sister, my uncle, my Muna, my Saro, my Ici. Ah, nanti kumaha? Yo aya mah iji segala. Eta berarti dilatih sora teh. ya? Dilatih. Tapi pernah teker waktu latihan di bumi menurutnya Mohon. gogolotrokan gitu. Leres. Eta dalang pernah teka lepasan. Nyarios sareng Ibu Rama di bumi gitunya make suara buta apa nih? Teu acan bosan. Jiga nu gelo atuh painten. Nya pernah henteu. Kabayang abdi kapun bapak minta duit, make suara buta sieun nu nyingana teh. Bapak. Minta duit, Bapak. Eueuh jang duitna ge.
dihakan gue. Aya bapak sorangan dihakan segala. Ya. Mudah-mudahan sing terus nanjeur, Suka teh sing mudah-mudahan. manfaat Sing ilmu. dihakan, aduh ampun reuas. Bidoana Pak Haji pangitan pangersanakan Pak Camat insyaallah sasi Beres. Agustus enjing tanggal 17 kaditu Beres. dawai bade safari dakwah keliling Asia pangitannya bidoana ti sadayana dawai nanjeur di bade keliling Asia di antawisna bade ka Majalengka, Karawang, sareng Subang pangitannya. Oh Asia kene. Asia kene sami. Mudah-mudahan sing berkah. Wilujeng Pak Obos, Pak Cep, sareng Ibu Siti, Sareng Ibu mudah-mudahan Siti. ieu hajat sing barokah. Amin. Oke, kangge tutup doa panginten mangga disanggakeun ka pangarsa satempat. Mangga. Kangge pangarsa Pak Ustad MC mangga Leres. diaturan ka payun. Mangga. Urang tutup ieu mernah ku doa, mudah-mudahan ieu hajat sing barokah sing panjang umur berkah sadayana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik aku sidan. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع